paheyeuk sabeungketan deket-deket jadi dulur pageukeut pelea usap tur lega awur nah dipikeun ngajadi keur ngabeungkeut silaturahmi nanjeurkeun seni budaya aliansi kulawarga Sunda Nusantara Aksan wadahna para seniman seni tradisi anu aya di Pasundan Aksan nami paguyuban ngahijikeun antawis urang jeung urang jiwa hartos pada terang Aksan anu katelah ngarojong seni budaya satujuan babarengan Aksan aya di Jawa Barat ngahiap-hiap keur para seniman Aksan aya di Tatar Pasundan mengket layeut sabeungketan karumpul sadulur-dulur anu aya di Jawa Barat ngarumpul para seniman dirojong ku paguyuban nangtung sauyunan paheyeuk sabeungketan deket-deket jadi dulur pageukeut pelea usap tur lega awur nah dipikeun ngajadi keur ngabeungkeut silaturahmi nanjeurkeun seni budaya aliansi kulawarga Sunda Nusantara Aksan wadahna para seniman seni tradisi anu aya di Pasundan Aksan nami paguyuban ngahijikeun antawis urang jeung urang jiwa hartos pada terang Aksan anu katelah ngarojong seni budaya satujuan babarengan Aksan aya di Jawa Barat ngahiap-hiap keur para seniman Aksan aya di Tatar Pasundan mengket layeut sabeungketan karumpul sadulur-dulur anu aya di Jawa Barat ngarumpul para seniman dirojong